Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hancacar pon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 30. Dina wengi ayeuna urang macakeun pamirsa ieu teh cenanya tina pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta Nganjang. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mang Endi ngahaja nyampur ngajak nganjang ka bebenena. Teu dipikir deui, gancang bae disanggupan da anu diarah teh nomor wahidna mah susuguhna. Kacaritakeun geus nepi kanu dijugjug ku pribumi di akuna ditepas hareup ngariung dina korsi. Teu lila sor susuguh maneh loba ari anu matak pikebetaeun pisan mah kue anu dina keler gede. Barang dimanggakeun ge ku pribumi teu talangke deui. Am deui bae da puguh ge kuring mah geus rada loma ongkoh teu pati era teuing. Sabalikna Mang Endi nah bet ngadak-ngadak jadi lungguh beda ti sasarina anu kawentar tukang heureuy teh teu disangka-sangka bet listrik nu ngempray teh pes parem kabeh atuh mani poek mongkleng. Kasempetan kitu ku kuring teh dipiceun barang pribumi ngaleos ka dapur rek nyokot lilin leungeun kuring gancang ngodok kue anu dina keler gede teh. Tapi nah bet geus nyampak aya hiji leungeun dina eta keler teh. Bes bae leungeun teh didedetkeun ari asup babari kaluar hese da nyekel kue tungtungna macet tina beheung keler. Dasar kudu menang wiwirang nah ari brai teh listrik caang deui. Pribumi norojol ti tengah imah ari red kana keler ari nyeh teh imut kanjut ningali leungeun kuring jeung leungeun Mang Endi di bangkol ku beheung keler. Beres ya pamirsa. J. Jakaria Pamanukan. Judul anu kadua nyaeta Carecet Beureum. Pak Alwasin urang Cigempol pagaweanana nu ngabaku mah dagang tahu ngidar ka unggah lembur. Sakali mangsa kirawan si lingsir ngulon manehna reureuh di anu ieuh sisi jalan kareta api bari ngagigirkeun daganganana. Ku panas jeung hareudang manehna teh gawena ngan ngiprik wae ngageberan maneh ku Carecet Beureum. Ti kajauhan kadenge ngaguru sorak kereta api datang sarta beuki deukeut bae. Teu lila pucung hul kareta teh ka tembong ti pengkolan teuing rek naon jumpa Alwasin nangtung bari teu eureun-eureun leungeunna ngebut-ngebutkeun Carecet Beureum kana awakna da hareudang teh tayohna mah. Tapi teu kira-kira Alwasin heraneunana lantaran kareta api beuki lila teh bet beuki kendor malah pamustungeunana mah reg weh eureun pelebah manehna pisan. Masinis bari semureuwas lol nolol tina hulu kareta tuluy nanya rusuh jeung rada gogop. "Aya naon, Pak?" Sajongjongan Pak Alwasim rungah ringeh tapi tuluyna siga nu ngarti sarengeh seuri bari nunjuk kana daganganana. Jawabna teh, "Mung kantun tahu wungkul-kulan mangga wae dimurahkeun." Beresnya ieu cenah Uned dah. Karya Uned ieu asa emut kana dongeng almarhumnya pamirsa. Dongeng Kang Ibing. Kang Ibing teh ngadongeng ieu teh dina tahun 2000-an upami teu lepat nya di radio teh. Ieu buat ti dieu cenah ieu. Tin ieu pangalaman para mitra mah ieu teh dina tahun 1860. Judul anu katilu nyaeta Ngoro Beurit. Jelebot surah paneunggul. "Hah, beunang sia?" ceuk indung kuring. "Pencet sia, bangsat kejo teh," ceuk alo kuring bangun keheul nakar. Har, nah ujug-ujug dibobok tengah bae ieu teh nya, kieu geura mimitina mah. Di imah kuring teh dijieun asrama ku Beurit alias si Monyong da unggal peuting tara reureuh nu sisirigan
ting gurudug di para marotahna karepan tesna teh silih udag jeung baturna. Dina hiji peuting kuring keur jongjon ngapalkeun sadulur-dulur. Indung kuring jeung lanceuk kuring nu awewe oge araya. Kira-kira pukul 8 si monyong geus mimiti aksi ngaguruh di para. Kulutrak, kuprak. Tah, cek indung kuring, bari ceg kana cempor jeung paneunggel, tuluy ngatayap ka dapur rek nyergap si monyong. Emak dituturkeun ku lanceuk kuring bari mawa iteuk. Teu kungsi lila, ngan cilebot bae indung kuring kawasna mah perang jeung si monyong. Berebat adik kuring jeung alok kuring muru ka dapur marawa gagaman, teu antap warah deui meuni bukbak anu ngarentog si monyong nu teu walak kaya baris ngalawan. Beunang sia, cek indung kuring. Kajet sia bangsat kajo teh, cek alok kuring bangun ke heuleun naker. Kojor sia, cek adik kuring. Piceun ka itu geuleuh, cek indung kuring bari mencerong kana bangke beurit. Tapi ke heula. Nah, bet meuni teu usik-usik acan. Ari ditelek-telek teh sing horeng nu direntog teh teu kurang teu leuwih ti sisig emak alias bako segede indung suku nu ngaguluntung keneh. Da si monyong nama geus ngak-ngak nguk-nguk deui di para jeung sirikeun meureun. Cenah tamat. Karya Iim Is SMI duka naon ieu teh panjenennya SMI na teh. Sakitu anu tiasa kapihatur tina ieu bagian pangalaman para mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.